cik malaikat antil kumul jannah surga. Wahai jelema nu iman tur amal soleh bragat, surga nu bagian maneh geus jelas. Ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskeun ka maneh. Uristumuha, dua urang boga tempat deui. Masya Allah. Bokingan urang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir. Waharajas. Waduh, lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70. Wah, teu bisa ka mana. Gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masyaallah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka. Geus masing-masing tempatna kuari mah. Malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh. Itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mah mun maneh iman jeung amal soleh, kulantaran maneh teu iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad, maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh. Duh. Geus ngeunaheun jasa pokona urang di sorga. Kuari mah urang sorga geus cicing di sorga, urang neraka geus cicing di neraka. Maka kuari ahli sorga nanya ke ahli neraka, wanada ashabul jannati ashaban nar. Ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ke ahli-ahli neraka. Lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh. Mana tingku haramat samiliar jelema. Hai ahli neraka, cengeng-cengeng ujian pangang ceuli. Didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi. Carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga, mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga, mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana. Henteu lain bareng kabehan ngomong sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabehan siap dan ngomong kabeh bareng teh. Aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang. Nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamah ashaban nar aljamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna, berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan. Nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui. Aya jelema ka sorga ku ari ieu kapanggih jeung ahli neraka babaturanana. Tedi sia di neraka. Aing di neraka. Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu. Aduh jeung aing babaturan keur di dunia. Kok di neraka sih? Kredit. Ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir. Baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut. Ya tadina urang nyokot paralon kanyana, nyokot kayu kanyana, nyokot engsel kanyana, bahkan sok ngobrol ibrak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka. Kok di neraka? Iya. Kenapa kau neraka? Ya nggak iman. Waduh, kok, aduh, dan neraka ya panas ya.
jangan ngomong. Aduh. Atawa Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush wauheun jeung George Bush engkekan Gus Dur ka sorga, Clinton ka neraka, George Bush ka neraka, jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur. Hai Clinton, dadah. Dadah. Sini. Come here. Ngobrolnya ada didinya. Waduh tuh. Mari teruskan aing. Emang kau nak tuh bisa jing. Aduh, langsungnya jadi takut bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan. Aduh. Ngobrol, perorangan ngobrol. Urang ngobrol jeung sing kohahut. Jeung si siang-siang malingseng ngobrol, jeung si Tegwan ngobrol urang kabeh. Nah, jeung kafir-kafirnya geus jelas-jelas ahli neraka. Atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti. Waduh, teu eureun-eureun nya. Nyaho kaler kidulnya. Geus teu nyaho naon teu naon. Kasangan. Saya kira, keur aya di langit aing. Di langit sabaraha langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha. Goblok nyabu bakos gitu tolol. Saya kapanggih jeung sa, waduh kapanggih jeung Gusti Allah. Tolol teh coba. Nu jamu mah bloon. Nu jamu mah kan lamun kuahan kadengena, ngadengenya na mantes rajabannya na asa ka langit. Ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk aing jeung Jibril naik buruk ya kan. Jibril urang mana bojong. Tolol taruh jabu. Gele mah kecil jabu. Mantep guys. Tambah ku ekstasi. Dicarekan geus seurinya. Syakaron. Tolol sia kikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus. Waduh, eta jelema nyabu teh kos kadari. Di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa, polisi, abri nyararabu geus teh aneh. Ge cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae. Kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing. Ulah sok sombong geus, sekali-sekali sombong. Kon kos nyahoeun jasa makana kitu ge nyaho jasa. Abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia. Polisi mana eta karak rahasia. Lain apa polisi terang di mana bae lo. DPR ge nyabu sarua bae. Sok sambarangan kiai ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan leuh aja henteu. Eta sasangeunana bae gue main bae aing mah nyaho. Sia teh lo boga ka nyaho. Sepira dagang toge itu siapa? Emang kiai osok beberangkatan gitu, tetep kudu beberangkatan nyaho mah, nyaho jasa, nyaho di mana kiai? Makana ceng. Dah, ahli sorga nugas aya di sorga, berbagai kelompok. Berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngageruk. Weh Teddy, kok ahot? Waduh, kamu di neraka ya? Iya nih. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah disampaikan dilanjutkan oleh para sahabat dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, ya kebetulan kiainya juga bukan Kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli.
Ya, dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal saleh, akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Mantap bener. Bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener tete. Berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Oh, pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Oh, di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain jak. Sebab apa? Dulu kan Kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sudah merasakan angkot wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqo, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong kolu na'am. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gue panas nih. Ke saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Jika jawan ku bupati aing diondang tayang poho tamah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab, muhun jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Maka tidinyalah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita, fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga, wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun.
jelema-jelema anu menang laknat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih bapak nih, lihat nih mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember. Walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan, dak kadong, tahu kadong lu? Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lu, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya, itu Tuhan. Tuhan, sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyieun Tuhan teh konferensi muncul kurang mah di MPR gitu. Blonnya. Blon. Jadi eta menang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan, jangan ngomong gitu lu. Gua susah kalau gitu tuh. Susah gua juga. Gua juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan tuh siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba itu. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gua siksa lu. Lu kan anak gua siksa dah. Pokoknya mah kalau enggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan makan terus lu, sampai mejen lu. Apa itu mejen? Nah, itu bahasa orang pondok mejen tuh. Ya tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia enggak bahasa mejen eueuh. Masya Allah, tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam bae. Boro-boro eta deui, ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus, eta makan imamna Kristen mah, tapi tetep bae wayah hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah. Iman mahal, iman mah tapi kadang murah. Anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang, balik ka dieu asup Kristen. Murikak bulu urang mah. Aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen, balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen. Eta mah no Kristen, tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen. Ji, puguku lagi geus asup Kristen. Nauzubillah min zalik. Mahal, murah hidayah Allah nu ngatur. Ya Allah ya Rabbi, lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung, Abu Jahal kurang kumaha pinterna mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi. Ya Allah ya Rabbi,
tetapi Ki Umer anak bangsawan jadi jelema anu hebat luar biasa kaya rayanya nama pakaian anak gemun kuarima puluhan juta tetapi diberi hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya hidayah hehehe atuh hidayah mah hese jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus satena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit ulah seris ya senyum serikeun bloon sia aing kasinggung eta teh urusan Allah nu mantap kiai ulah sok mamarahan dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok marah duh tak budak kunaon teu nurut ka aing ye titah nurut ge lain kasih ka Allah matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun nurut ka aing salah balilahan ka kiai tampiling habak sama kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae lu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah ka kula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia ge jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ye dibabetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah sayu kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah nyalakeun di diri sia introspeksi jalan kita nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kunaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang asup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 ting saminggu teu dibere dahar datang ka dinya sugan teh dibere dahar tonjok yeuna huluna ku pistol ces golepa seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz apa kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae kuari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia je atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nyana mah deuk ngayahudikeun Islam urangna bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah kakarak dibere kreditna ge urang ngelai kakarak dibere televisi bage ngelai dibere tayangan-tayangan bage urang ngelai datangkan teu berjamaah mimitina kablah ditu lemah teu salat dia tuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ka televisi kurang emang sireman ganti tolol kiai aja tolol itu boloon bin tolol gitu gerak tuh nanti ngomong lagi Yahudi itu aing Yahudi mah Uzair atau aing mah Kangjeng Nabi Muhammad Nasrani maka itu Yesus Kristus satu aing mah Allah jeung Kangjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus dicaritakeun politik menurut Al-Qur'an ekonomi menurut Al-Qur'an aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujianna ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak ayo sia gara dakwah di dieu ye tolong sebangun panasna amat dunahan jangan video ngembangkan Kristen Aisyah nge sholat yang tirok sholat aja mah orang pada yang seri Aisyah balinger kan dah ya tuh pokoknya mah aing mah teu sholat ge aing kudunya ngembangkan video bentar ayang ngomong atau pikiran siapa yang ngelanan kudu sholat lah kalau mau ngaum siapa pokoknya tak sebab nu kos gitu mah okos bener bae engke dah gua tidak boleh panggil dan aku pendeta kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini.
Nggak boleh, kami yang merasa terganggu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur kemarin tepan sih galak amat kita ngomong. Lah, masing-masing basi ada ngomong. Masing-masing basi. Jadi orang negara demokrasi. Itu nggak sebaik. Kurang-kurang nyana-nyana. Kok beda jeung kamari? Ngomong. Eta sih ganti mobil mana lah masalahna. Tuh kan. Ayo teu salat kos kitu. Ayo salat lain ibadah teger mah. Ngaganggu kana salat aing. Ngaganggu kana perjalanan ibadah aing. Ieu teu beres we kajian kukumaha. Eta. Urang kan kababawa ku hari. Kababawa urang ku hari make pakaian ketika Natal milu, make nu moncongong ka dieu milu. Trompet milu. Urang lamun nyaho sejarah nama sedih sebenarnya. Kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantap loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana, maka dibrondonglah muslimin, tembakan. Ketika nu nurut ka raja dicirian, etalah make kerucut, eta mah teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya di pakaian kopiah eta. Kerucut, nah eta mah diamankan kunyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, ka Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha puluh ribu mungkin ratus ribu buak. Aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh diamankan ternyata ditembakan keneh bae terakhir. Bawa ke tempat ini juga sama tembak kabeh beres beak kabeh. Etalah kopiah kenang-kenangan Spanyol datang ka kuari dipakai ku anak urang. Sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok kunaon make kopiah kos gitu. Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyawa sejarah dipakai bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Oh, itu pamajikan orang, milih hiji deui cenah jang di dieu, Itu nyawa sejarah makana. Mun nyawa sejarah Inggris, Masya Allah. Eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Ulah. Cukup pakai kopiah bae, cukup pakai kopiah hideung, make kopiah haji ulah make nu moncongong kos kitu. Bila perlu geus urang mah daripada kos kitu make helm bae geus. Make helm ka masjid geus make helm bae geus urang. Kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus. Salat geus dikitukeun bae geus make helm bae. Tuh, teu kebal pamajikan datang aya ka haji aya. Di masjid sing hade besi galak. Emang konon rada robah pikiranna. Lain bakal gerogol ke masjid. Nah iya alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam. Kabelah dieuna wa yabgunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun onon gitu ngaranna maka samping bebas kula mah deuk mondok bae deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji bae sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot wayabgunaha iwaja batur deuk lurus ka Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tak kolot je mang wayabgunaha iwaja eta
batur dek masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kangjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana deuk ka Semarang deuk ka Kudus deuk ka Yogyakarta deuk ka Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot wa yabghuna iwaja jahannam J. Sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu na Kijang Innova hei Aisyah ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae ulah ngadaekeun Ki Uci moal maju sia ngadaekeun Ki Uci mah ortodok Ki Uci mah ulah ngadaekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot wa yabgunaha iwaja jahannam eta ih anak deuk ka sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah deuk dikeskeun bae ja acara kredit teh haram nu model kos kuari malantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna wa yabgunaha iwaja jahannam ta kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bagaimana nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emas sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat bah maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedap teresep aing boga minantu santri aing mah teresep aya aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah ye bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepang hebat bahasa Korea hebat tah eta nu kos kitu ulah nu make jilbab kos kieu mah teresep ye boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajen teuing teu salat pokona majikan sia asal modern ieu kolot wa yabgunaha iwaja jahannam ieu kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam asana bagi dua buah di majelis ge ieu jahannam kabeh ya Allah ya Rabb ceng saya ngeluarkan motor ke mana ngaji bah ke mana Celongok ya Allah ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji moal anggeus ku ngaji deuleu pamajikan sia tuh atuh pan sia eta kan kudu dahar kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je ulah ngaji bae abah teresep neuleuh sia ngaji bae mun abah neuleuh sia dagang aing resep tapi ngaji bae abah teresep wa yabgunaha iwaja ieu kolot beuleum habak bawakeun obor ku naon sia beuleum abah kan deuk beuleum daripada di neraka mending ku ari bah sia sokan teman-teman wa yabghuna yatlubuna sabil wajah nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bidah teh so macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa sagala biasa ini muludan gandeng ngeun muludan sagala rupa
ieu mah kokolot lembur ngaikeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusum. Lah, bejakeun geus 10 muludan. Wa yabgunaha iwaja. Jahanam tah budak. Jahanam usir habak jangan mau kos gitu ya. Brak usir diusir beneran. Wa yabgunaha iwaja. Nu loba jasa ieu mah. Nu wa yabgunaha iwajana, nu mengkol-mengkolkeun. Nah. Anak, kamu ini cita-citanya pengen jadi apa? Letik kan. Saya cita-citanya pengen jadi ustad. Jangan jadi ustad, jangan. Coba jangan apa? Jadi apa saya pengen jadi kiai, Pak? Jangan, nggak bagus. Apa jadi apa? Masinis aja. Ya. Masinis kereta api. Belum tak kolot. Jadi ustad ulah, jadi kiai ulah, jadi masinis. Satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah. Ngan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang. Ya Allah, ieu wa yabgunaha iwaja. Ya Allah ya Rabbi. Neng, ieu kakak ieu neng. Naon? Jaimah geus teger, mobil atuh geus aya 3-4na, perusahaan geus maju. Quran kan nitah nyandung. Nah, ieu mah kakak mandek adil saadil-adil naik. Pokona mah mundi neng 2 poe, di dieu 2 poe, mundi neng sapoe, di dieu sapoe. Itu mah kumaha musyawarah jeung para syaitonir rajim bengke. Nah, ieu kumaha neng tah? Kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah. Asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun ka Jakarta ku neng di bank ge loba keneh kan duit. Nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki. Keur terutama aya janda-janda, aya yatim mah tah karunya ka yatimna kakak mah. Atuh heuh jak kakak mah ai soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim. Kan ai mere langsung ka yatim mah kan teu bagus. Ai kitu mah kan makna dikawin kan jadi yatimna kan bagus. Yatim. Mulai geus ceuli aya galedeg dadedor. Ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh henteu. Wa yabgunaha iwaja. Tuh siapa emang hayang meureun. Masya Allah. Tapi pamajikan ngan nasehatan kak kula ge janyaho jak kula ge santri imah rusak ieu mah geus leuwih ti woto teger atuh kendaraan jah hampir teu kapake duit jah loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik umum dua kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aduh kakang ke berat ka ditu kulang ke teu gilir-gilir eta siap untuk ka neraka jahanam beh. Tungtung nama tol. Ada yang najak awewe emang siapa yang kitu bae. Dasarna sia man bung wayab gunaha iwaja. Udah loba jasa ya. Mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun. Walaupun hundek pesantren dipengkolkeun sakola, walaupun hundek kes dipengkolkeun kana kredit, walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya. Cara dagang nu bagus mah kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi. Di Islam kudu kieu dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani, dipengkolkeun ku urang ku cara kafir. Wa yabgunaha iwaja. Iyalah jelema anu zalim. Di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim, make aturan-aturan gitu ham. Nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deuk ka Allah, urang deuk ka Kangjeng Rasulullah, mampu lain mampu deui. Lain lalagan, tapi kan dihalangan lah kusaha nu ngahalanganna malah bejakeun si eta bae pokona malah. Nah ieu pemerintah urang teh wa yabgunaha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim zalim. Mun nyaritakeun pemerintah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wa yabgunaha iwaja. Polisi yabgunaha iwaja, ABRI yabgunaha iwaja, DPR yabgunaha iwaja.
Kitu kene pamarentah ya gunaha iwaja tinggal tunggu we paeh jahanam. Di cenah kiai sok sangeunah nabi ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae. Supaya sadar doang ieu masalahna. Oh, heueuh supaya kitu doang. Nah, malaikat nyarita laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah dibikeun dibere, ditembelkeun ka jelema nu zalim. Ya rek, jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah, jelema nu mengkol-mengkol kana lurus supaya belok, supaya mengkol. Iyalah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus puguh Yahudi geus puguh Nasrani teu percayaeun kana yaumul jaza jaga di akhirat kitu kene berbagai kafir teu percayaeun di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram iyalah sarua jeung wahum bil akhirati kafirun ahli surga nyarita jeung nanya ka ahli neraka ternyata nyaritakeun tentang kanikmatan di surga kapagi nu baheula hanya carita ku ari bakal rasa kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakal rasa. Nah, masih berlanjut kene wa 'alal arafi rijalun engke aya araf antara surga jeung neraka aya tempat ngaranna araf saha ye nu bakal cicing di araf wallahu a'lam bishawab.